kieu panginten anu berangkat tina makrifat arofah nyaho ka Gusti Allah, iman ka Allah, tasdek jeung idian ka Allah. Tasdek teh ngabenerkeun, idian ngaku dijieun diatur ku Gusti Allah. Ngainformasikeun Allah lewat Al-Qur'an. Anu mana dina Al-Qur'an teh nu kamari nuzulul Qur'an diarayakeun di unggal masjid geus ket itu mah geus ngarayakeun paroho kana Qur'an teh. Nuzulul Qur'an. Aya haram, aya halal, aya surga, neraka, wa'ad, wa'id, kisah. Anu mana dina Al-Qur'an eta urang wajib ngimankeun naon bae perkara khobar nu disampaikeun ku Allah lewat Rasulullah nu tercantum dina Al-Qur'an. Erek kalam dalna atawa kalam dal madlulna. Anu mana dina asar iman makrifat katauhidan urang anu ditopang ku otak nu boga ilmu pengetahuan, maka pasti jelema dina fitrahna hayang ngeunah jeung hayang salamet. Sakur makhluk nu normal akalna boga rasa hatena, maka dina hirup jeung kahirupan pasti hayang salamet. Ngan beda-beda salamet teh nu kumaha heula. Aya salamet perspektif sosial, aya salamet perspektif dina ekonomi, aya perspektif fikih, aya perspektif tauhid, aya perspektif ilmu tasawuf. Nah termasuk urang sadayana hayang salamet jeung fitrah urang hayang tumiba kana eta kasalamatan anu datang tina janji ti Allah. Belah dieuna di dunya teh da idinya moal tenangnya. Engke pembalikan di dunya di akhirat. Allah geus nyayogikeun dua tempat sebagai alat wa'ad wa'idna Allah kade. Alat wa'ad wa'id Allah di dinya teh nyaeta jelema anu takwa, jelema nu iman bang balikanana ka surga, jelema nu kafir bang balikanana kana neraka. Wa bi anna marji'al muslimin li jananihi wa bi annal kafirin linarihi. Ari pangbalikan jalma mukmin ke sok sanajan bari doraka. Sok sanajan bari doraka ka surga heula. Ka mana lah? Nyimpang heula sasalaman ka ahli neraka sareng Abu Jahal didinya ya. Wa bi anna marji'al muslimin urang iman. Geus boga iman darajat muslim. Moal leupas tina maksiat gede jeung leutik. Ketika nyengcelak dina jero hatena aya nur cahaya Allah, demi Allah eta cahaya nu nganterkeun kana salamet urang. Hiji hayang tah dirinya teh. Allah mere janji di mana-mana anjeun nuturkeun kana parentah kami maneh pangbalikanana ka surga sebagai alat ridona Allah. Awas. Beda ridona Allah jeung surga. Nah, dina Al-Qur'an Allah janji bakal ngabalikeun sakur jalma mukmin ka mana? Jadi tegeung ulah riweuh.
dah sadayana gen rarai di dieu mah pi surgaeun kabeh cing yakin we kan ulah kabeh bantu we ku si eta itu nah matak Rasulullah sering ngadoa, ya Allah anugerahkeun ka abdi surga, coba sing isin ku Rasul tos dijamin naonana. Bahkan anu pertama ngabukakeun pintu surga teh Rasul. Urang mah duka di jajaran mana nya euy. Aipek teh didinya saha anu pertama tub tahu maka dibukeun bisa babika kami muka lawang surga teh ku sabab anjeun nu matak Sayyidina Ali sebagai mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningalikeun kebiasaan anu jelema dasarna tina kayakinan kamaripatan katauhidan kaimananana geus aya dina hate sok sanajan yajid wayang kusnya kadang sumanget kadang henteu itu ieu keun we kun dang kege ka surga gitu. Anapun eta mah kadinya heula lah da wajar. Da acuk ogen tilas diangge ayeuna henteu langsung ditilepan langsung dilebetkeun kana lomari deui sanes. Tapi di kumaha heula? Terus disese teh ayeuna nya. Ayeuna mah modern diasupkeun kana naon? Mesin cuci, di mesin cuci cari cing namuir di blender ku aloga geus kitu teh teu kagok disikat deui geus disikat diperes geus diperes poekeun geus dipoekeun teh can beres setrika geus disetrika ditelepan geus ditelepan teh didedet-dedet deui marukankeun teu gampang hayang asup ka surga teh berat karasa pan taraweh jadi hoream itu karasa toh mana di dieu Sayyidina Ali nyaurkeun dina maqalah nomor ka-10 bab rubai manis tako anu sono ai sono teh nazaul qalbi ila liqa'il mahbub naon cenah mahbub lewong kul jadi getaran hate gundah gelisahna lain galau saok kumatunya anu rek hayang papanggih jeung kabungkuh geuning WA teu diaktifkeun eueuh jawaban papanggih geus milah henteu ieu hayang papanggih kumaha rasana geuning kitu tah ai kalih kitu teh jauh yo mila lulusnya kopi teu mirasa dahar teu am-am ya. Sare teu tibra dahar teu mirasa leumpang ka itu ka dieu asa ngatung kos onom da saking kunaon saok nazul qalbi ila liqa'il mahbub getaran dina hatena teh hayang papanggih jeung nu dipikayang hoyong lebet ka surga paeh heula da teu paeh mah moal asu nya teu maka kitu bela gelisahna hate ketika orang rindu hayang kana surga maka sok aya saur Imam Sayyidina Ali saro'a ilal khairat sok gagancangan kana migawe kahadean yu'minuna billahi wal yaumil akhir wasari'una wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar geus wa yusari'una bil khairat. Jadi anu tara terlambat kana ngaji teh ciri hayang lasup ka mana?
gitu. Jadi nu telat mah eta mah terakhir. Ari jelema mah pan di surga, di akhirat tergantung kumaha amal-amalan di dunia. Gitu. Kaum mutaakhirin. Kamana bal aing eta aya di itu make kaos ngaji ngopi ditukar. Manehning paneuri aing da keur malam rebona paneuri wae. Meureun gitu lah. Hiji. Wasari'una fil khairat, sok gagancangan dina alus. Naon ari ngana khairat? Awas dikeun. Lamun secara bahasa umum perilaku anu ditinggalikeun, anu dijelaskeun, anu dijalankeun ku tindak paripolah nu dibarengan ku kaikhlasan. Sekali deui. Ari ngaran khairat teh tingkah paripolah rek dina tingkah kauliyah anapun arkaniyah anggahota, rek dina rumah tanggana, rek dina usahana, rek dina berbudayana, rek dina politikna, rek dina naon bae perkara dibarengan ku hate anu ikhlas. Eta khairat. Sae mang macana, sae keula hatena alus teh. Lamun ayeuna urang datang salat, salatna kapaksa, berarti geus disebut khairat eta teh. Dan disebut khairat mah tingkah paripolah nu didorongan ku kaikhlasan naon? Hate. Usaha bisa khairat dibarengan ku ikhlas. Jadi papanggih jeung rugi teh seuri we. Da gelo. Salit. Papanggih jeung kerugian teh nyantai naon sababna da samemeh ngalengkahna ogen khairat mah dina dilakukeunana pasti spekulasina bakal kajadian antara untung jeung naon ngan untung jeung rugi teh ceuk ieu ceuk naon ceuk otak da si eta mah dina matematika cicingna tapi lamun dina ieu kulantaran tadi berangkatna ma'rifat, berangkatna iman, tauhid, begitu papanggih jeung karugian, oh ieu guratan takdir ti Allah. Geus. Eta ahli surga. Nya sapertos di darieu lah gitu. Kuduna dikikian. Kunaon sia udah jauh beda. Rugi nyepekeun bae da urang lain jelema sakti kamari sore atuh ngajina oge karek 6 kali. Nah di mana-mana lamun geus kieu kade padamelan salat, puasa, zakat, munggah haji, silaturahmi, sodako, naon bae perkara aktivitas eta ketika dibarengan ku kaikhlasan maka bakal tepi kana darajat ihsan. Bakal tepi kana darajat ihsan. Hese ihsan teh lembut tapi hese. Hiji kan. Jadi ae saro'a al-dhihab ilaiha matak cekamari ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuat baiklah dalam ibadah ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan sok digarawe sing hararusu ulah wakah yang pere cici da menang Ramadan ge kusapoe ledis teh darwe presa minggu pan puyeng deui nya kumaha kitu eta mah sok didamel sing husu sing berhasil seolah-olah orang erek hirup di masa yang akan datang itu dina urusan dunia. Sayyidina Ali kantos ngaluarkeun papatah seandainya kalau saya diinformasikan besok harus terjadi kiamah, Allah menyuruh menanamkan pohon ini, saya akan tanam. Tuh. Urang mah kiamah lila keneh, oh kagua.
melak meureun we dina lamun jadina boa-boa jika andai katang kita teh gitu. Jadi di mana geus kana khairat maka sok gagancangan dina khairat dina kasayan nu bakal timbul kana sikap keihsanan. Mata wa'mal lidunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Untuk di dalam kebaikan mah gancang ulah diengke-engke sabab urang dina kahadian mah teu boga jaminan menit nu bakal datang bakal panjang umur gitu. Termasuk nikah kamasu kawin gancang bisi kaburu modal kana khairat eta teh oh ulah diengke-engke. Aya informasi 2024-2025 mah janda semakin cantik. Sanu mere status eta kaing be. Nawaran juga nanti kaing be. Keur mah aing teh putu. Tos. Hiji tah. Jadi sok gagancangan dina kasa sok bisi aya nu ngajak kehalusan itu ieu ulah dingkengke lamun aya kesempatan bisi ayeuna diberi kesempatan isuk ku Allah teh diberi kesempatan da kitu geuningan cek indung bapak teh jang minta duit mama hayangan padahal nyekel duit 100.000 teu boga mah isuk we deui indung bapak maot rek kumaha sia atawa poe isuk duit nu 100.000 eueuh itu minimal didinya weh lah gancang oke tau urang teh cek nabi teh gitu cek Sayyidina Ali mun sono kana surga eta teu kenging dingke-engke anu samampu urang we eta mah urang engke dina hasil amal ieu teh bade lebet ka Firdaus surgana mangga eta kumaha resep we mastaha saur Allah ge bahkan masih tuh asarek bungahnya ki jingjing diabring ku malaikat teh jang kadari naon makat maneh ka mana hayang ka surga milih erek Firdaus erek surga Naim Aden atawa Darul Muqamah Darussalam erek khuludi atawa makomah sari abi makomah Gusti we sia mah ditah milih ka aing deui ek nu mana ye ek nu mana ai pek teh Gusti mangga kumaha Gusti da piraku abdi kedah lebet ka surga Gusti bari teu aya ridho Gusti lir ibarat imah sagala aya naon bae perkara ai pangeusih imahna bengis erek ngeunah cicing di imah nu kitu moal tong boro jelema beurit ge kalabur tuh matak wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara didinya eta paburu-buru Ramadan isu kamari haneueul aing cenah teu maca Quran saayat-ayat aja. Ayeuna teh teu surat-surat kena. Terus we sia mah cicing dina haneueul. Bari eueuh tah. Eueuh perubahan. Gitu. Atau kulhu sia teh lah. Tuh. Sok tah ieu panginten makom tadulu alal jannah aya mahalul jannah fid dunya. Jadi kieu saurna saur ahli eta mah ciptakan surga ti ayeuna. Lamun perlu bunga we gitu. Ulah didramatisir teuing jadi prihatin. Lebaran teu kabeuli calana lepis tipes ya. Rarasaan teh teu gableg cokor. Atuh kudu
Itu nikmati welepis nu aya. Tekudu segara raya di parotonya bandrol fitnah topi dihandap ya Allah. Torojol we ahli ihsan. Gusti wios abdi mah teu ngangge-anggean we teu oge. Nu penting anggean batiniah abdi nu langkung nikmat teh kana hirupan abdi. Kikiane ningali merek sok ciptakeun ane dina naon hiji dina mahdo ibadah mahdo anu maratas langsung ka Allah. Aya menciptakan surga itu goer mahdo dengan sosial dengan siapapun kan diciptakan ulah nyeun kariweuh gitu. Dina ibadah goer mahdo mah hiji ciptakan surga jeung teangan surga dina hormat ka indung bapa. Awas al jannatu tahta aqdamil ummahat. Tuh. Ciptakeun. Salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki ciptakeun surga. Indung bapa kanu jadi anak ciptakeun surga kewajiban kanu jadi anakna. Anak ciptakeun surga jeung ka indung bapa. Guru ka murid, murid ka guru, tatangga jeung tatangga, nu miskin jeung nu kaya ciptakeun surga ku goer mahdohna. Sosial. Tuh, hiji. Metak sagala tingkah anu ngahadirkeun salamet ku eta kahadean maka dijamin bakal asup kasur pamaya mal khairai wa may tah isuk barang bere ulah kahalangan ku pedah teu gede aing mau barang bere cenah saeutikeun era atuh mau jadi amal mereka untung geda jadi atuh mana sakahinakeun jadi tah urang keur ngariung ge ngopi hey bro ngopi sobatan namut kawekna jadi itu teh sok sanajan loba nu ngahujan gitu di kan bae hiji sok ciptakeun da ieu teh akidah samiyah kade surga teh nu wajib ditekadkeunana lamun ayeuna urang teu resep-resep teuing ka surga munafik ngan ari geus jiwa keikhlasan mah ngaji yuk urang dengan surga agaya teuing kayak kitu nya gaya teuing dan sok buburuan we gagancangan dina kaha ari hade teh tingkah paripolah nu dibarengan ku kai di mana mung dibarengan ku kailasan eta khairat jadi nu matak iman Islam gitu. Zakat ulah make beas raskin nu geus rapet kade ari hayang asup ka surga sia mere zakat raskin ulah rapet bagi obat tungguan gini cing atuh nya surga dibeli gunung kitu cenah atuh pergi ikhlas heueuh dina eta nama gitu. Mahal surga hiji kadua saur Sayyidina Ali mani man waman aspako ai hadar sahaja manusia punten ari ku otak mah moal kapangih rasana neraka jeung surga kangeunahan surga jeung neraka teh ku akidah samiyah ketika ayeuna si eta tah si batiniah eta ancurkeun kana nuansa surga ancurkeun kana nuansa neraka tina berangkat iman kana akidah samiyah nu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajri min tahtihal anhar indahna surga matak saur Syekh Abdul Qadir El Jailani saupami urang ayeuna hayang di surga ciptakeun lawang surga ti ayeuna gitu. Lamun sieun ku neraka
tutupan lawang surga ti ayeuna neraka ti ayeuna. Nah nu matak di dieu khaifun min wuqu'i amrin naon ari sieun ari aspaqo teh khaifun min wuqu'i amrin khaufan anu mana sieun diri tumibana kana eta perkara anu dipikasieun jeung jadi ancaman ti Allah. Surga neraka, lamun ka surga aya hayang, lamun kana neraka bijil mung. Kumaha carana? Lamun urang mung asup kana neraka intaha anisahwa sok ngeureunkeun kana perilaku naon bae perkara nu dorong tina hawa nafsu. Tina naon? Hawa nafsu. Geningan ku Adit ditulis diajar HD teh kudu lamun geus jadi HD ulah rumasa HD. Tah ieu nu power teh. Penting tas dedepongan jeung si Ai muka kitab caeutik geuning lemesnya ngaji HD tapi ketika dina hatena ngarasa HD ku ngajina jadi takabur kan. Hati-hati. Ari bahasa tahadus menikmat mah teu naon. Uing terus ngaji bieu, syukur alhamdulillah. Nuhun, sing istiqomah. Alus teh jeung urang, teh kudu disebutkeun alus da geus alus. Nu goreng nama siang ngarasa naon? Alus. Eta. Kade. Jadi aya kasieun si eta makil ae imtanaa an itibai harokati nafsi. Jadi harokah-harokahna teh henteu bersandarkan dorongan perintah Allah. Ngawuruk contoh uing heula di dieu. Nah hate teh hayang loba jamaah. Tah iblis nu kitu teh. Teu karasa. Hayang diamplop. Kate Tuhan kedua teh anapun rek mere teking sungkan aing mah ikhlas narima mata apa sih kade ketika ayeuna syahwat dituturkeun nu matak cekolot mah geuningan kaduhung lamun terus nuturkeun hawa penyesalan aya sok digawe ulah kadorong ku nafsu, pertikahan ulah didorong ku nafsu, berpolitik ulah didorong ku, boga jabatan ulah didorong ku, tuh pan si goblok kan 207 hiji triliun dengekeun goblok sia penjahat negara canu 400 canu eta teh ku akibat naon? Hawa nafsu. Nu meunang 500 miliar sapoe gen anger dahar mah sahuap sia. Leres teh? Leres teh? Nafsu mah kitu. Heuk eureunkeun. Lamun anjeun sieun ku neraka pepeujeuh tingkah paripolah ulah didorong ku hawa ari PT jadi mubalik eueuh nu muji eureun jadi mubalikna da pujian teh jadi pangeran ngawuruk mingonan ibu-ibu raeng ngalobrol ibu-ibu teh nya pahili jeung meri recet ngalobrol eureun ngawuruk da anu geus tepi kana teu nuturkeun kana hawa nafsu mah nu penting mah ngawuruk jalan didengekeun teu didengekeun nuturkeun teu nuturkeun bikeun ka Allah lain urusan urang eta sapertos urang ngajak ka rencangan urang ngaji yuk urang mau waka teu kudu amal
Piratu mana siang ngaji lang kewer eling urang. Oh nya tuh dah hidayah mah lain usaha tapi usaha tah moal katuturkeun ku hawa nafsu moal ngamuk gitu. Oh diajar rumah tangga berniaga jalan itu ya sagala rupa urang diajar we piceunan sih eta tah nu tilu nu riweuhna mah tilu riweuh sih eta rajin geus salat torojol salat eueuh nu muji mah teu kare torojol hayang dipuji hayang diburuhan hayang anu bisi haneuh kamin amalin loba amal dak pemuda sadayana jamaah anu surrohna gambaran surga tapi ku Allah teu dibikeun eta surga aya nu gambaran jiga pinarakaeun tapi ku Allah dibere surga hawa nafsu anu tujuh teh geuningannya tos digambarkeun gitu tah lamun urang sieun tumiba eta amal ditolak ku Allah naudzubillahi min dzalik terus ayeuna kur sakadar nuturkeun hawa nafsu lamun jadi ajengan hayang di akang-akang syekhuna al-mugarrom al-mukarram tekau dipasihan kursi plastik baheun gitu tah teu kenging eta teh pepeujeuh tekan capek da Allah geus janji yarfa'illahul ladina iman heula tuh ulah pinter heula ciri teu ngalikeun nu 16 urang teh eta teh pinter nu ngahakan duit 207 triliun teh tah dauh naon aya naon mah nu matak ulah pinter-pinter teh jadi jelema teh sok jadi penjahat ya buktosna eta si wawalak karunya nu keur usahana memble ai PT Torojol aya nu ngorupsi aduh nyeri hate teh cenah aku pamit nafsu moal nyeri hate man ahyana sepakaan nama ahyana sajami'a saja menyelamatkan satu tapak keselamatan negara mampu menyelamatkan 1000 manusia yang hidup di negara itu kadek pabeujeuh ku hawa nafsu mah kitu lemes mengkolkeunana tong boro dina kamaksiatan geus jelas dohirna dina amal hade gen ku nafsu mah wallah naudzubillah karasa maneh me teu nuhun-nuhun acan oh butuh nuhun sih teu karasanya lemes eta mah lemes Allahu akbar bisaan mengkolkeun nyada Allah sorban ada yang yang disebat mama jadi aiku nafsu mah kitu tong boro di jelema awam di jelema pinter oge nu kasebutna tabahur dina ilmu nafsu mah teu eureun ngaleketek terus ngaleketek urang diajar we diajar gitu selesep si eta macam lemes asupna jadi saur Sayyidina Ali lamun anjeun sieun ku neraka pasti ngajauhan kana tingkah paripolah nu dibarengan ku hawa awas innal jannah hufat bil makari ari pi surgaeun mah sok biasana horeang asli horeang ngan lamun pinarakaeun mah babari sok we aya teh di dieu sok ngasupan kenceleng 50.000 Jumaah ari ka bioskop mikir teu da akur jeung kares nah lamun ayeuna urang kana kas diteangan heula nu aya bedogan eta goblok meuli surga ku bedog tapi kan aya ilasieun sakitu ieu mah umpama lah gitu
Tapi kok kenapa? Naon sababna? Dalikokna hayang papanggihna jeung kanikmatan dunia lain kanikmatan akhirat. Gitu. Aya receh asupkeun. Hadeulna 2 minggu tak asupkeun warna beureum. Udah langsung ke toda kayam pada kayam angsulna. Ayo cek dek kayam teh angsulna naon cenah ieu? Aros hawi cenah kalebetkeun 100. Ayo kitu maksana mah beda 5.000. Oh nyankeun we. Angsulan we pada kayam angsulan. Karunya. Gitu nafsu mah hebat ini. Papanggih jeung karugian bakal nyeri ngadorongna teh kitu. Hufat bil makari hufat bis syahwat. Ku pikarespeun neraka. Mata upami Imam Ghazali nyaurkeun di mana aya kahadean bari sungkan. Rasa sungkan eta teh si setan geus mulai asup ka dinya teh. Ngeleket teh. Lamun hoream gitu. Dina kahadean. Tapi lamun naon? Dina kajelekan bukber yuk. Bukber. Salat maghrib henteu. Biasana ieu mah. Kadang salat isya nagen Allahu Akbar ieu adan isya. Biasana. Lempeng we bunga. Ta eta mah ku nafsu. Coba lamun ku ro'yu jeung ku wahyu hate. Budak gelisah we lamun dina kahadean teu meneran. Matak bisi di jamaah aya nu uduna bari kieu. Nuju ngraskeun marifat eta teh. Iman. Nu matak aya lawama kana biologis nafsu eta, terus amarah sufiahna kana duniawi, emosional itu ieu. Nah, anu berangkat tina ikhlas eta insyaallah surga bagianana tertutup lawang neraka. Mudah-mudahan orang sing bisa merangan hawa nafsu. Tapi sesahnya sesah kade tu babari. Datang ka dieu oge atuh da weh atuh. Hayang apa lampuna nu kumaha cenah. Saung aja ngopi teh. Geus apa lampu mah balik we deui. Nafsu deui tos. 2 tah. Jadi sahajal mah anu naon? Anu sieun ku neraka tingkah paripolahna tara nuturkeun hawa nafsu. Walat tatabi ahwa. 3. Waman tayakkona sahaja manu yakin kana maut. Urang bakal maut? Bakal? Kullun nafsin dha'iqatul, sakabeh awak-awakan bakal al mautu babun wa kullun nas dzalikal bab dakhiluha. Ari maut teh pintu. Sakabeh jelema bakal asup kana eta pintu. Mustahil jelema. Bahkan ayeuna aya hiji nagara da di kutub duka di daerah mana. Ngadamel ruangan anu tos mempersiapkan bangsa benih naon bae perkara jeung bekal hirupna supaya salamet tina kiamat. Prediksi kamari ge 2000 sabaraha? 12 teu jadi kene. Ayeuna aya di hiji nagara ngadamel hiji ruangan eta teh tos hampir kana 47 tahun. Hayang salamet tina ajal. Moal bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sakabeh jelema bakal maut. Ari maot teh naon? Nu ngaluluh lantahkeun kanikmatan dunia kana. Matak lamun geus inget kana maot, in hadamat alaihi alladzat. Bakal ngaluluh lantahkeun naon bae perkara cita-cita kahayang urang anu ngeunah di dunia. Sok erek bobogohan inget we. Insaplah mah erek enjoy mah bobogohan gitu. Terus we nyekelan boe. Erek bobogohan nyetel anak Adam anjeun di dunia ngumbara.
balik deui teh bobogohan kunaon sia maot maot keur bobogohan kan erek nyium bobog ka bogoh teh kacirina teh mayit teh bau cenah teu tulus no indah hadamat erek make pakaian aralus boy nu suka pake mah moal aya gegeremet hayang baju halus so ayeuna dina otak-otak urang kabeuli naon isu tapi geus aya di dieu torojol boeh nemongan torojol eta al mautu yati bagtatan datangna teh serentak maut in hadamat hancur segala tapi kahader rek usaha mah ulah mikir eta awas ya cek dina hikam ya cicing cek dina hikam keur nerangkeun antara matulib jeung madumin awas rekeun lamun hayang jadi madumin sing wani mun madumin wani na teh kieu ulah mualaqah hate ka makhluk itu madumin lamun matulib pan urang mah tingkatan syariat digawe mah digawe sing sumanget ulah inget kana maot kurang gitu purun maot bieu ulah sia teh lempeng we dan kayak gini nuturkeun ulah teh cek dina hikam surahna waktu dahar ulah inget kana maot dahar moal ngeuna sia goblok cukup majikan Kak kenapa gak nikmat kamu menghinai hasil saya bukan gitu barusan dalam surah maot Kang datu teu kalegleg ieu tuh naon teh senok in hadamat alaihi ladzat jadi lamun urang ayeuna naon dorongan hawa nafsu hayang ngeunah-ngeunah pengkolkeun netralisir dinetralisir lamun cek bahasa eta mah super filter nasing alus saringanana kunaon ku boga rasa bahwa urang ere moal gagah-gagah deui tapi bilih aya mah bangga aya ngan in hadamat bakal hancur sadaya kanikmatan nu aya di alam dunya nu dicita-citakeun nu diudang-udang ku urang ku ngemut-ngemut kana biladzalil muhmalati ay paniati rusak gitu kan eueuh nu langgeng eueuh nu abadi iwal tiru nu abadi ya jadi cenah kieu lamun marane hayang ngancurkeun naon bae perkara kanikmatan di alam dunya anu mata ngajurumuskeun kana urang cilaka cenah netralisir we sing rada emut kana maot gitu. Berarti iblis mah keuheuleun ka makhluk Allah nu sok emut kana maot ngan leuwih keuheuleunana iblis lamun ningali jalma anu keur ngahadiran nu maot teu sadar si etana bakal maot jadi si keher iblis itu iblis mah teresepeun ka jelema nu sok inget kana naon nah iblis leuwih kaget ka jelema nu ngahadiran anu maot teu rumasa rek naon pan kan tos iblis teh curhat kieu iblis kunaon maneh jiga nu rada puyeng kitu cek Rasulullah teh Muhammad himeng aing himeng naon tinggalikeun nu keur ngubur eta hatena poho manehna bakal dikubur aya kitu kumaha himeng aing mah nyagen aing cenah dilanat ku Gusti Allah aing mah sadar bakal diasupkeun kana neraka cek iblis urang damang Allahu akbar in hadama jadi lamun lebaran rek nyeun ka karen sing ingat kana maot lah ngarah teh loba ting keler terus
Waman aropa saja manunyaho adunya kana dunya. Ya dunya ya. Dunya ya. Ai urang mah can apal dunya teh kada ieu. Lamun geus apal kana dunya anu sabenerna ieu. Urang moal katipu ku ngaran dunya. Urang mah karek rumasa boga sadar cicing keur di mana? Di dunya. Can apal dunya anu sabenerna. Waman aropa saja ma anu apal kana dunya bi annaha sanyana dunya teh darul mihan, tempat anu naon, tempat cocoba nu matak lamun hirup di alam dunya mung aya cocoba tinggal ngalih ka ditu. Cek Allah laqad khalaqnal insana fi kabadin. Kami nyieun maneh teh kudu susah payah, kudu capek, kudu aya perjuangan. Ulah yang beunang. Dari dunya ngaranna oge. Matak disebut adunya darul amal. Majroahna engke bakal kapernak urang. Nah, di dieu man aropa dunya saja manu apal kana dunya sejengkeun dunya teh tempat naon? Uji wal kaduroti, tempat kokotor. Awas perspektif tasawuf. Kunaon matak dunya disebut kokotor jeung disebut cobaan sabab teu saeutik dunya loba ngaintervensi kana tempat cahayana Allah. Eta matak budak gelisah we leungit rokok sabatang ti init ka dieu teh. Anyis mana ieu rokok? Ragrag teh. Capek pan dibalik deui. Lamun geus diasupkeun ka dieu. Jadi bakal ngeunah lah gitu. Jadi nu asalna eueuh bakal eueuh. Sing yakin we di dinya. Hanat tinggalikeun, bakal hampang ngareunah betah cenah dengekeun ya. Alaihi ka itu si jalma naon al musibatu tegesna ketika dicampuran tumiba kana kerugian, tumiba kana gulung tikar, tumiba kana naon bae perkara kerugian nu hirupna di alam dunya, eta jelema moal ngarasakeun stres jeung putus asa naon sababna gas dipayunan ku ngayakini bahwa ngaran dunya mah bakal eureun. Sok naon langgeng teu aya. Nu 2012 ge nu dicekel ayeuna eueuh deui nya. Barikeun urang aya keneh teh. Keun urang diajar di dinya. Maka waman aropa dunya bi annaha darul mihan wal kaduro hanat alaihi al musibah ailanat alaihi asyada ida nazilah. Di mana-mana orang ayeuna apal kana hebatna dunya, alusna dunya cek nafsu, sedengkeun sing apal, sing sadar bahwa dunya eta teh bakal rusak. Eta tah. Jadi jeung dina menyadari pepeujeuhnya da urang teh sadayana teu leupas tina gogoda kahirupan itu ieu. Sok we barometerna eta we. Sing resep kana surga, sing sieun kuno kana, sing emut kana maut, sing apal kana hakikat dunia. Insya Allah bakal beres, bakal beres. Tepang sareng rugi, eta adaptasi heula. Aya ngarasakeun nyeri hate malah manusiawi. Ngan ulah cicing dina ka nyeri eta. Nomor kedua, ku ayana maut urang moal terlalu ambisi teuing kana perkara nu aya di alam dunya. Kanikmatan nu aya di alam dunya. Ku maut mah bakal hancur kabeh. Teras lamun ayeuna urang sieun ku neraka bisa molah kana naon bae perkara kahayang nafsu jeung mana nu kahayang ro'yu. Terakhir di mana urang hayang asup ka surga jeung sono ka surga, pinter jeung sumanget nyieun kahadean papada sesama. Yuk minimal salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki, ka anak, ka tatangga, ka nu caket. Yuk ciptakeun minimal keamanan we heula. Kanyamanan situasi we heula. Insya Allah
ciptakeun surga di dieu masori'a gagancangan fil khairatid dina kahadean. Mudah-mudahan urang sing ahli sae menurut Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, mudah-mudahan sing tiasa ngendalikeun hawa nafsu. Nomor katilu atuh dina maot rek mana wae iraha bae, mudah-mudahan maot urang sing kaayaan dicandak ku Allah teh kaayaan nyanak iman sinareng Islam. Nomor katilu sok dunya nikmati dunya teh ngan pepeujeuh eta nu nikmati bakal hancur jeung bakal moalana sing yakin eta. Al-Fatihah.